Cukur kaset Tuh. nah bisa dikit tuh nu mana Anjing sih ngebahas kena nu aing bisa dikikil. Si monyet siapa? bisa dikit tuh tah Anjing ngaledek. Anjing ngaledek sia. naon aing ngaledek naon Heus sia ngomong eta buk bisa dikikil teu. udah nu aing mah bisa Heus sia kudu bisa neula atuh aing botak monyet. salahkeun diri sorangan atau nyalahkeun aing Nya sia teh ngomong juga nu anjing bisa kieu teh nyawa aing teh botak. Si melaguk sia mah anjing. di botak urang mah dah sebagai temannya hayang maneh botak